Bismillahirrahmanirrahim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisaa walau harastum. Al-ayah Allahu a'lam bi ilmu nyandung. Walan tastati'u jeung moal kawasa aranjeun kabeh, moal bisa aranjeun kabeh, anta adilu kana yen adil aranjeun kabeh, itu sawun terus nyaruakeun aranjeun kabeh bainan nisa'i antara pirang-pirang awewe fil mahabbati dina senengna, dina cintana, dina bogohna. Walau harus sok saja kadang terus berusaha sakuat tenaga yang kacida aranjeun kabeh ala dalika kana itu nyaruakeun bogoh. Jadi lamun boga pamajikan leuwih ti hiji nya, lamun boga pamajikan leuwih ti hiji hayang sarua teh datang ka kumaha bae oge moal bisa. Di Al-Quran lantas moal bisa sarua pasti aya kunjulna, pasti bogoh keneh ka salah sahijina nya. Moal bisa adil, moal bisa sarua banyak yang biasa nyandung ya. Sama nyandung digawe nyandung dengan alasan bisa digawe ya, ayat di antara menyangkut luar biasa karena disebutkan karena lah Haji Ali kalau dipilih boga pamajikan dua akusan ka Arab satu bungan jadi itu kan kesadurungan gitu di data. Jadi lamun balik ke eta diemnya bilang kan itu ya dia data terus diterima balik kete setahun gantian. Aduh ya Kalau tapi cek dulu teh lamun direct jangan tas siga kitu untuk itu malieur nya kan di awal-awal surat dicaritakeun mun bisa nyandungnya kan, tapi lamun teu bisa adil coba hiji bae itu rek kumaha bahasa teh wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Lamun sieun teu bisa adil hiji bae atunya teu bisa adil. Aya di dina teh disusul walantas tati an ta'dilu bainan nisa. Kalah kumaha oge moal bisa adil jadi kumaha tuh banyak dong jadi hiji bae leuwih ti hiji teh lamun bisa lamun bisa adil tapi sieun teu bisa adil ulah kakara boga sareng in khiftum bisi teu bisa adil nya ulah kakara bisi teh sedangkan di dia dijelaskeun dina ayatna walantas tati'u an ta'dilu bainan nisa. Kalah kumaha moal bisa sarua bogohna lamun awewe leuwih ti itu nya pasti eta teh dan cek dina Quran pasti bisi teu bisa adil maka nya hiji bae moal bisa adil kalah kumaha ge cek dina Quran. Jadi jelema moal bisa adil, moal bisa sarua bogohna lamun awewe leuwih ti hiji pasti nu hiji aya kunjulna.
Sehingga lamun misalkeun kawin masih karena seneng, kawinan masih karena bogo, kawinan masih karena suka, teu meunang nyandu. Beda deui lamun misalkeun geus pangkatna wali. Wali mah henteu urusanan seneng, teu urusanan suka. Gitu. Eta mah dititah ku Gusti Allah jangan makan agama, jangan ngalobakeun turunan supaya soleh, jangan ngalobakeun jalma soleh. Gitunya. Batur mah kawin ka hiji awe nyolehkeun hiji awewe. Tambahan deui hiji duaan jadi soleh turunna saroleh. Urang mah kawin awe soleh jadi rusak urang. Ya geus hiji bae nya. Jadi harusnya kumaha eta nu lantas tituan tatilu bainan nisa fil mahabbah dina cinta. Sehingga lamun misalkan si didasari ku mahabbah nyanduna gara-gara senang, gara-gara suka itunya kawewena ieu moal bisa nyambung kalah kumaha oge. Ya. Lamun didasari karena Gusti Allah. Ya. Gus henteu didasaran ku seneng, didasaran ku naon. Nah itu kakak bisa. Ya, model mata ulah algorekeun model ka anu Gus ulama-ulama Gus tingkat waliullah kan itu. Ya itu mah tong disalahkeun teh eta mah. Henteu didasari ku nafsu kawinan aya deui ieu kuring pamanggihan teh loba nyandung teh lembe nyandung lembe teh atuh pamajikanana opat kayamu teh eta eta geus fokus almarhum eta lembe teh kawinan nya ari istri pertama nama normal, nu kadua, nu katilu, nu kaopat itu nu hiji peca, nu hiji. Tentang kali carekan ku anak-anak teh bapak cenah, ari ditandung teh cenah kanu bener. Bapak mangerakeun cenah. Ngerakeun hajeng nyaluk kanu kitu cenah. Dicararekan ku anak-anak teh. Nah, eta mah nyalukna teh karena karunya itu nah karunya ayah itu jangan modal mampu halimah eta pajak membangun agama eta mah gitunya di anak teh itu ayah dasar karunya ayah dasar bisnis pagi gitu modal tadi haji ahli teh itunya kehapusan itu jadi kusabab kurang lamun misalkeun make hartina teu bisa kali hartina teu bisa bae ngan moal bisa adil jelema lamun misalna berdasarkan keneh nafsu lamun berdasarkan keneh mahabbah cinta seneng kawewena itu moal bisa adil sehingga moal bisa nyandung. Walau harus sok sadar diusahakeun sakuat tenaga keukeuh moal bisa. Tanya, moal bisa geus watak jelema eta mah geus ditelas di Al-Qur'an. Moal bisa kalau kumaha lagi. Pasti aya leuwih ka salah sahiji. Tanya. Fala tamilu kullal maili. Fala tamilu makaula condong anjeun kabeh kullal maili. Condong-condongna ka awewe anu memang dipikaseun ku anjeun. Ulah bro-broan dina kilirna dina napakahna. Itunya. Sehingga lamun nyandung ulah didasari ku cinta. Sehingga angger lamun teu didasari ku seneng dina kilirna dina napakahna sarua diadilkeun. Yang madanu kolot geus iya, terus ledek. Ayo tara di kiliran. Ayo nu disari ku seneng kene
patazaru maka ninggal aranjeun kabeh hak eta awewe kitu nya eta truku al mumalaan itu ulah condong ka salah sahijina sehingga nang ninggal aranjeun kabeh ka eta awewe anu teu dipikaseun teh kal malakoh alatilah ya aimun waladatu ba'lin sehingga awewe anu teu boga bojo teu boga salah wa in tuslihu jeung lamun mah gawe halus aranjeun kabeh bila adli fil qasmi wa nafaqah ku bisa adil dina kilir jeung nafaqah aku jadi sieun aranjeun kabeh ala jurokan ala fa inna allaha kana ghafurur rahim maka Allah Subhanahu wa taala eta zat anu maha seueur hampuranna itunya kana lamun perkara anu aya di jero hate da hate mah teu moal bisa dibohongan da ulah nurutkeun hate ke lamun pamajikan kalau hiji teh pasti bogoh ka salah sahijina walaupun bogoh ka salah sahijina angger kudu adil da bogoh mah moal bisa adil hate mah pasti beda. Ese tapi semua kaalakan dari wali mun ereng janung kudu jadi wali. Aya oge nu lain wali mah nyambung teh loba ngabohong, loba doraka, capek lieur. Gitu ya. Wa iya tafarraqa jeung di mana-mana bisa salah tidak kamajikan kita laki kalan tolak yukti maka bakal nyugikeun sa Allah Gusti Allah taala kullan kasaban-saban sahiji an sahiji ti kan sabaya bulan min sahiji tidak nama Gusti Allah lan kumaha misalkan ieu teu bisa dibener ieu datang ka kudu talak kudu ada hitam teh pangtung-tung tengah jalannya. Jadi perkara masih kayak aya dina batas halal tapi aning halal tapi di benu bungkus ya Allah. Jadi aning halal tapi di benuan bungkus ya eta talak teh. Jadi talak mah eta mah lamun gusto bisa dihukum mah deui alusna teh talak yang geus talak. Entong sieun samsara kadituna entong sieun teu payung deui. Nya ieu kebetulan lisati bi ayyan supoha saujan baehu gambaran awewe bisa payung deui wa ya supohu goeroha bisa lalakina payung deui. Wa kana Allahu wasi'an wa kana jeung dosa dosa tareta wasi'an anu maha jembar kasangkabe makhluk hakiman tur anu penuh mah dina sagala rupa aturan hukum pengaturan kabeh teu pasti sallu ala nuri ahmad nuril